Aduh aya anak bapak bendaraku anak pangaulan sadaya sun. Amuing aya anak. Sun atuh pamit teu kiat mah dibopong ku barudak. Ulah cicing dipali dieu agan teu kuat. Panuhun ieu hate teu beunang dibobodo. Sieun aya totone teu hade. Saena mangalih ka pali ditu sakedik aya. Ngalih ka pali dinya we sakedik we agan sakedik. Wah nyeri pisan suku kaula tewa. Sieun dibopong ku barudak. Alah eta Semar ngagampangkeun. Pakai tanu coba. Na memang itu berat. Lain lah ai bapa mah nya pikiranna teh. Sakitu dunungan eta geus kanyarian. Sia teh. Nah, mun eueuh nurut. Wah, pangapunten sanes teu nurut. Saleresna mah ieu suku teh nyaan teu beunang diobahkeun. Segupama diutakeun saeutik oge. Jempol kaula menilinu sawak-awak. Wah Semar. Ulu. Padenge Semar. Saena mah da teu nanaon wa da belah dieu ge kabeneran handapeun tangkal caringin. Tarigis kulan. Ngeunaheun iuh wa. Nya atuh aya kitu mah teu nanaon agan nanging pami aya naon-naon. Ulah tabih ti jisim abdi. Panuhun ieu. Kabarudak ulah ngajauhan dunungan kitu. Ngajauhan di mana kita tadi kita di dieu. Lur Pendra. Ieu barang di satengahing obrolan Abimanyu Semar Sapalaputra. Aya nu kokolebatan di awang-awang. Pranyata Pati Jaya Sengara anu linglung kapidangdung. Dugi kadanget ayeuna can kapendak tapak narimbi. Anjeunanana di leuweung parantos mang minggu-minggu kaleugitan tapak narimbi. Ieu Pati Jaya Sengara ningal handap aya jalma anu nuju ngarariung. Maksudna mah bade tataros nyaeta da puguh teu apal ieu teh di mana-manana. Pati Jaya Sengara ayeuna nu parantos waras deui emutanana bade tataros ka Raden Abimanyu. Pangapunten dihadap saha eta? Euy. Naon ah? Ulu. Saha wa? Geuning itu nanti salah tetempoan gitu. Juragan Anom geuning. Wah. Saha jak? Juragan Anom Batu Kaca. Ulu. Belah mana Kakang Gatot wa? Itu paling itu geuning ya. Itu geuning sumorot ka dieu. Aduh. Calukan atua bari rek minta bantuan. Ieu kaula teh leuleus wa. Agan Anom Gatot Kaca sun. Saha eta di hadap? Ya Jisim Abdi. Ya Abdi kan. Ulah kaget atuh kalau turun ka dieu. Gara-gara mundur. Ulu. Saya nyangakeun sembah kapihatur juragan. Ulu nyangakeun sembah pangabaktos ulan. Nyangakeun sembah pangabaktos ulan. Naon ieu nyangakeun sembah pangabaktos? Saha ajeun? Nanaonan ai juragan. Nanaonan teh jagan
Naonan ya agan menikah wasnu hilap atuh ah. Ya saya. Kira ku hilap deui aya Akang Gatot kumaha ieu teh. Weh. Gan ieu teh uwa sieun. Wanaun. Mungkin. Geura itu aya dunungan. Yang aduh kakara aing ngade ngedunungan ngabodor. Eta mah kejong api-api teu nyaho deuleu. Kan nah teu apaan urang teu babarengan teu 10 tahun kan. Suami nyoklan. Naon itu kos beruk. Gura itu. Gede. Kakarak nyaho aing dunungan ngabodor deuleu euy. Umur-umuran kan nah teh ah. Naonan teh aya agan ah make api-api poho sagala. Spanyol wae. Make jeung api-api amnesia. Lain amnesia kaulah tabal. Ye. Lu geura itu. Ieu teh jisim abdi Wasmar. Oh nya. Tepat. Ingetin meureun. Semar teh nya. Ah nah teh agan make pura-pura hilap. Ada eta nu tukang nu kos bawang beureum lawan itu. Lan ah Pas tamat wae. tengah bodor ah. Ieu abdi teh apaan? Saat ya. Ini sieun pun cepot. Astra jingga. Bener ingat. Eta naon eta anu ngolok bodor kitu tah. Abdi nganya hilap deui aya agana pan abdi teh sieun pun Ustad Udal Mustofa. Allah nya. Adi saya. Kapan ieu teh Rai Abimanyu? Bener ingat. Ieu Patih Jaya Sengara anu nuturkeun ucapanana para pawongan asa dibere jalan da puguh pawongan anu ngenalkeun ti heula api-api apal ieu Patih Jaya Sengara malah kaget ngadangu pisaur ieu satria pranyata ieu teh Raden Abimanyu nu diamanatan ku Resi Kombayana. Patih Jaya Sengara emut kana Purwadaksina. Purwa wiwitan. Daksina wakasan emut yen Abimanyu teh kadah dipaehan. Upama tepang sareng Abimanyu sapada hari teh kudu ditandasa ku Raden Gatotkaca nyata Patih Jaya Sengara. Margi eta teh jalma anu bogoheun ka Warat Dewi Arimbi saurna Kombayana. Walah. Banyu. Kaula nun Kakang Gatot. Kenaon di dieu? Kapan milarian Wabima? Pode. Ayeuna mah kieu we tujung akang we urang deangan. Maksudna kumaha? Jeung akang deangan. Urang jalan awang-awang. Numawi ieu teh leuleus teu kuat nyeri suku barar. Dibopong ku kaula dibawa ke awang-awang. Ah gadi nuju teu ieu teh. Cicing sia. Jedog sia bro. Ye. Nah dudung teh jadi galak dulu. Jadi beda yang Geura itu dulu sorot panona ujang. Aling kalah mundur hurin. Dulu sorot panona beda dulu. malahan sakiki ngatelin. Gedean saeutik. Naon teh dunungan teh kawas-kawas nu nya teu nyaho. Ulah pipiluan ka urusan kaula. Anjeun. Jelema sangsaranya. Ulu itu dulu. Ulu. Ye, galah. Tusuk itu ah. Tusuk banyol. Kaula lain heureuy. Jika sampai di dieu. Abimanyu rek jeung kaula rek dibawa ka awang-awang. Dek diangan. Jangan sama yuk. Kapan neangan Wabima? Jangan wabi mah. Rek neangan kuku bima aing. Gora itu ujang. Hahaha. WK. Tilu kalinya. Tilu kali. Naon sia? Tak akan make jeung ngabanyol segala tu datara biasana ge tara banyol. Saumur abdi jelag ngurus agan ti bubudak. Kakara abdi ayeuna ngadeng agan banyol. Kakara abdi ngadeng ayeuna agan heureuy. Aing lain heureuy sia. Bangsa naon kos kitu. Orang Baduy nya sia. Itu gerak dudungan, Pak. Yang
Naon itu dunungan teh banyol gitu. Kira-kira yang gitu apa deh. Ilaing ulah rek ngalonyeng teu geunah hate dewek ieu. Gusti nu mau. Nyingkah di dia. Manyu. Ayeuna mah jeung akang we. Urang jalan awang-awang eta soal bari suku mada. Di bawah ka awang-awang mah santai atuh. Anjeun moal teu geunah we pokona mah di bawah geus pernah naik kapal. Nu mawi. Tah ayeuna mah di bawah ku akang. Kela. Nah, ieu mah juragan anu teu rada teuregeus. Da biasana mah andalami atuh. Kalem nyage gentem eta naon teh nyage gede suarana kalem suarana teh. Nah, ieu mah teuregeus. Ngomong ka saha sia? Jelema goreng patut. Tegap lah kakeknya sia nyingkah di dia. Ye. Pak, ya. Dulu itu. Manyu. Ayeuna mah geus jeung ari kaula teh pernah naon ka maneh? Geura itu geningan. Ayeuna mah milu jeung kaula, urang ka awang-awang. Ieu saha ieu? Eta teh kapan para pawongan. Kita balik we. Jang naon kuliah nun, jajanan nun. Tertiasa. Wahai pasukan jelema garoreng. Geura itu dulu ujang. Baralik sabab Bima kaula geus apal aya di mana. Eta ka bapak ge mah jeung nyebut Bima deui biasana mah ada bapak teh Kang Rama. Naon ieu dunungan. Abi mah rek dibawa jalan awang-awang ku kaula. Sampean mah baralik we. Balik. Agan ieu teh kumaha maksud agan teh Balik. uluh aya anak. Da eta mah nyamperkeun atuh Semar. Si setan teh sia. Kolot menika turu kartutu da eta atuh. Sidik kitu matana ge mun bolotot dulu. Kalau disampurkeun. Geura itu jauhan deuleu jang. Lain jauhan sia dunungan meureun ka sarumahan. Aduh aya anak pangaulan sun. Ayana Lagu naon eta kos itu? sun agan teh kunaon juragan kawas-kawas anu leungit jati diri kawas-kawas anu lali kana Purwadaksina kapan ieu teh Uwa Sapala Putra Teu boga uang kos kitu aing. amuing ujang ulah didareukeutan hayu jauhan geningan dunungan bet jadi kieu galak karasa nagara jarauhan ku ilaing ayana jauhan ujang jauhan yang ini itu Ngan urang ulah waka balik. ulah tuluy balik sabab dewek teu geunah hate urang nyumput dina batu gede urang neangan ridimbunan urang neangan jujukutan anu laliuh urang nyumput urang Bandungan juragan Abimanyu jeung juragan Gatot Kaca los ini teh Pak diheula tuturkeun dewek yang Pangapunten atuh agan. Los kali itu sia kelenci. Geura itu dulu ya. Nganggap kelenci dulu Kak kan. Raku agan dia. Hilap deh ka abdi. Ieu teh sieun abdi teh kan Abdi naon ju naon itu dunungan euy. Aneh dulu. Ieu abdi teh kan. Wis, untung dewek krikat. Untung dewek krikat deu. Untung teu beunang kan? Unaon ya kan. Menang ngurus di zaman lembut ngakon-ngakon di zaman bolon. Ari ayeuna bet geus kieu kalakuan. Wani sia kaing. kurang ajar. Disang bet koeng sia. Gusti Nu Maha Agung kan agan Abimanyu Dawala san abdi mah bade teu payun kulan nya. Kadieu jang kabelah dieu. Semar Badranaya nareangan Tatangkalan anu rarimbun. neneangan jujukutan
anu jarangkung pikeun tempat panyumputan. Banyu. Dengekeun. Kadieu gadeup. Tetiasa ojah nyeri pisan Kang. Geuna tuh akang nyampurkeun kitu mah. Ieu teh bener Abi Manyu? Memang kaulah pisan Abimanyu. Wah, kabeneran lamun kitu jaran. Manyu, Naon ieu teh Kakang Gatot? muntung naon-naon sia. Anjeun memang jalma anu diteangan ku kaula. Menit ieu, detik ieu, jam ieu, poe ieu pisan rek ditandasa ku kaula anjeun. Ampun teuing Kakang Gatot, kaulah teh kunaon ieu teh salah rai. Wes salah anjeun. Ngan kaula perlu nyawa anjeun. Aduh, Kang, kaulah teh ieu teh keur tunggara kan nyeri suku kaula. Nyaeta supaya anjeun cager anjeun kudu dipayahan. Hampura Manyu rek dipayahan ku kaula. Pinasti kersaning yang domam parat. Ieu Patih Jaya Senggara anu tumut ka Kombayana, ya Raden Abimanyu anu memang teu tiasa ojah da pugus sampeanana anu pating jelekot nyerina. atuh ieu ditusuk Ku Patih Jaya Senggara hingga Abimanyu perlayas sepisan. Manyu hampura ge. Aduh, Kang Gatot, Hampura Manyu, hampura. Kang Semar wa Ayana ayeuna pisan paeh Manyu. Beres tugas aing tah. Beres si Manyu geus paeh. Ayeuna aing rek neangan di Abi Manyu arek neangan aremi aing. aduh aya naksun amuing ayana Tugening bener pirasat goreng dewek tengah bobodo. Tingali ieu dunungan nepi ka perlaya ditandasa ku juragan Anom Gatot Kaca Ujang gara kadarieu ilaing dunungan ujang perlaya ayana. Pak, gening Pak, bener Pak. Dulungan. Nya jang matak dewek kita tadi ngabejaan gegebegan teh geura deuleuh itu. Naon mun leueur? Agan. Disangka juragan Abimanyu. Nyaan anu tadi teh geuning juragan Gatot Kaca Pak, disangka juragan Anom. Paingan ditah mangkat ka urang da geuning rek mayan ieu. Agan. Gusti Nu Maha Agung. Naon sia? Sedih. Nanya sedih, banyak sedih gitu. Gusti juragan Abimanyu mending ngagoloh-goloh gitu. Geningan bener pirasat paingan dewek kita tadi matak dewek ngabejaan teh ulah di dieu percaya ayeuna silaing ka dewek. Kaduhung teu ngagugu ka bapa di tadi teh juragan Abimanyu. Sedih ya aku lah. Kelak. Taya nama kieu. Bisi Ninggang kana kecap kolot paheula ari kurungna kurung manuk kitiran aya jerona kokok beluk. Lah teu ngaralarti anu kitu teh dah. Beluk sagala Kang.
Bisi nu tadi teh lain Juragan Anom Gatot Kaca dulu. Ah, nanya teu katempo Bapak. Sakitu meni jelas eta Juragan Anom beungeutna. Sakitu meni flash. Ke jang. Ieu bangke urang setorkeun ke Juragan Batara. Oh, datu jauh, kaburu bau bangke meureunnan. Ai kolot mah jeung ilmu. Pakai ilmu naon ge. Ilaing apal-apal ke geus di Dwarwati we. Kumaha si bapak bopong idel. Sudi teuing berat ah. Buru jang. Ayeuna urang ka Dwarwati urang setorkeun ieu layon Kagan Batara. Ngularas ya teh Pak. Keun ke kumaha-kumaha mah Pusti Batara langkung ulinga. Sumuhun atuh aya kitu sok aja. Bawa dewek ti heula deui. Gulu. Kumaha? Rek silaing heula, rek dewek heula ngabopong. Yang sok ka heula. Silaing heula. Goreng mang ke sip K2. Oh nya kitu onam. Sok tijah jeung dewek, sutijah ngara adil. Sok kayaknya kertas gunting batu atuh ah. Sok ah. Kertas gunting batu. Sat. Nah. Tah sia gunting, aya tanah meureup, dewek batu. Gunting dipek-pek ku batu mah eleh. Jadi dewek heula, silaing heula, engkau pek heula. Silaing heula. Muni aya taun teh. Sakali deui ah teu adil, sok atuh aya kitu mah. Lamun dewek kedua kali menang berarti silaing teu heula, sok jadi lah. Syat. Naon tah mah hiji. Aya tah naon batu kan haing mah. Takuring mah ieu curug hiji batu keur ngagol rek kiteukeun kodek tah. Trek diawaskeun eleh batu. Si goblok sia. Bisa wae si dawala kaling ku gede kah. Sia mah sip kadua we kejo. Sok kadinya ke kuring sip kadua. Udah. Kumaha mangkuna aing deuleu. Disuruh deui ku aing ah. Aduh. Udah. Murah Kakang. Dah hampang ah. Murah kulan. Paingan itu. Aduh, jeung berat deui. Lainna loba getihan dulu. Waduh. Dek dibopong ku dek ya. Sakalewang si dawala. Kitu kaayanana ieu Raden Abimanyu nu parantos ngababatang. Mung ukur tinggal jasadna margi ditandasa ku Raden Gatot Kaca. Ige. Ayeuna urang nyarioskeun di Dwarwati ieu panengapan Dawa Arjuna anu memang nuju ngadeheus ka Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Kaget kasumpingan Semar Badranaya nyaeta bari haruha harehoh nyandak layon Raden Abimanyu. Kakang Semar. Iya Jisim Abdi. Mangaling hiling-hiling Yai tinggal itu geningan Kakang Semar. Kang Semar agan pangapunten syul. Kunaon Kang Semar? Kadia tuh kade Pangapunten agan. Ulu. Geningan Kakang Semar Sapala Putra. Nyai. Aya naon tinggal itu Kakang Semar haruha harehoh. Jeung naon itu dipanggul ku si Cepot jeung si Dawala.
Kaula teh ti kamarikeun gegebegan Raka Batara. Nah aya tuh teh. Cala. Kayana Kakang Semar sembah kapihatur langkung ti payun hapunten di sim abdi ngadampal ieu pagelaran. Teu naon Kang Semar jeung saha ka dieu sareng barudak agan mugia sembah abdi katarima sun ditarima Kang Semar agan pangaulaan ditarima Kang Semar atur nuhun sok atuh titah ka dieu barudak Kang Semar jang bawakan ieu jang. Halo. Monitos leklok lan. Aduh, ka mana kan, Pak? Sok teu di dieu jang. Alah. Tong digeblukeun si kunyuk. Oh, da mun berat kita tadi kuring sapanjang jalan. Si Cepot mending ngeunah we tingali. Tanggung gantian si Akang mah nya. Pandiri dek nyangakeun sembah kulan ditarima da ulah. Ditarima da wala. Ah, situ meni miheulaan aing, pun kudu mah aing heula. Oh, da di dinya atuh meni pika sebeleun. Meni mung pilih gentian teu sesuai jeung janji nya. Dan sembah kapihatur kulan. Nyangakeun sembah kulan. Ditarima Cepot. Ditarima Cepot. Agan pangapunten di sim abdi kumawantun ngadampal ieu pagelaran Jawi Karaton Dwarwati sun. Teu naon Kang Semar, Dupi teu layon saha. Numawi agan di sim abdi ka dieu teh bade ngadeuheus sajalaporan. Ieu juragan Abimanyu juragan pangaulaan Perlaya sun. Abimanyu Perlaya. Sumuhun agan Ieu teh Abimanyu. timalan kulan. Urang ngajar. Nadikumahakeun Semar. Uluh sanes kudu sim abdi sun. Usaha dipaehanana. Jang kumaha bebejana deuleu. Loh. Da yakin moal percayaeun deuleu. Lamun dibajakeun ku juragan anu moal percayaeun grapek. Usaha dipaehanana ieu Abimanyu. Son ieu teh kulan dipaehanana teh ku juragan. Da wani kitu seuleung ngomongna. Oh nyata teh sini carekan. Kumaha dewek sini dimarahi. Jang ai keur mah tong heureuy ilaing teh marahi madahakaneun sia teh. Dulu eta Semar teh di mana? Bodor Akang. Maranggi, Pak Maranggi. Ieu teh sun Perlayana teh ku juragan Gaga Otot. usaha Ku juragan Gatot Kaca. nu bener Cepot. Sumuhun agan. Swear kan demi Allah. Sumuhun kan teu banyol ieu mah. Kurang ajar si Gatot Kacana ka mana ieu? Teu percaya kaula. Numawi agan juragan Gatot Kacana teh ngabelesur deui sun. Kagagana wiati. Nu bener sampean salah ningali meureun Semar. Pangapunten Raka Batara sok euy. Swear gan teu bohong kan. Serius Akang. Juragan ngan rada beda, juragan Gatot Kaca teh mah rada galak. Terus. Ngomongna teu reugeus uang aing sia-sia. Tah bapak yeun nepi ka jedong dari takol ku juragan Anom. Si laing nepi ka kitu eta ka dewek. Nah, ai lain.
Iya agan geura tinggal ku agan dugi ka beureum ke ditampilin ku Juragan Gatot. Jog saha sia. Mana karep we. Ka mana ayeuna Gatot Kaca? Nu mawe agan. Dek ditandas aku kaula. Nu mawe juragan pangna ka dieu teh bade ngadeheus kedah kumaha. Yai mangkara. Urang ngajar si Gatot Kaca wawanianan dipaehan ku kaula. Keke Kang Semar. Ieu teh kumaha kronologisna? Isim abdi teh nuju milarian agan Bima. Nanging di satengahing gegana aya nu kakalayangan. Basa jisim abdi sareng barudak nuju reureuh. Di alas wanawasa sing goreng eta teh Juragan Anom Gatot Kaca. Nanging kitu sieun Juragan Gatot Kaca ge sieun ka jisim abdi teh terangeun. Bujeng-bujeng ka ngangken pawongan ieu mah teu apal ka ngaran-ngaran jisim abdi acan. Kitu Kang Semar. Sumuhun. Bener Cipot. Sumuhun kan teu bohong bener. Sumuhun kitu kelan. Kaula rek ngagentra Raden Gatot Kaca. Wah rek ditelepon bener euy. Saya nama di WA we kenya kelan lah. Tuman teke hukum geura eta ka dulur nepi ka luas maehan. Hukum ka batur. Tong dijadikeun pamimpin nu kitu geura teke dah. Hukum gantung. Keun ku kaula rek digentra ku Gatot Kaca make gentra batin. Laceng. Ieu ge. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sanes manusia samandea. Dasar manusia gelar Batara. Ya Raden Gatot Kaca digentra make panggentra batin atuh tembus kana manahna Raden Gatot Kaca. Sapada harita Raden Gatot Kaca anu nuju ka kalayangan milarian Bima nyerorot nyaeta ka nagara Dwarwati nya eta bade nyaosan panggentrana Batara Kresna. Atuh dugi ka haruha hareho Raden Gatot Kaca maksad supados tepat kana waktuna nepangan Prabu Batara Kresna. Wah, pangapunten wa. Ieu putra Gatot Kaca. Tagening. Sok kasep Gatot Kaca linggih Raden. Semua kabiat dulu. Daun itu paman. Kasep Linggih Raden. Kurang ngajar Gatot Kaca. Yai, tenang. Kurang ajar siap penjahat dipaehan ku kaula Gatot Kaca. Naon itu paman. Kunaon itu. Alah sia kunaon kade sia. Naon sia teh. Wawanianan sok aya nama aing luas dulu aya penegak hukum teu tukang. Luasan sia mahan juragan teke ku aing sia. Naon sia cepot. Alah naon teke ku aing sia. Kurang ajar si cepot. Naon maksudna ieu teh? Keun. Cepot cicing lah. Wah, aya naon ieu teh wa? Ieu teh geuning abdi manyu. Alah eta api-api teh apal deuleu. Ieu api-api teh apal. Heudeui teh bisa dasar palingnya euy nya. Dasar bangsat mun bukan ku saya teh bisa deuleu. Naon sia? Nyangka bangsat, nyangka penjahat ka aing. Da penjahat atuh teh tadi penjahat. Kurang ajar naon itu wa? Calikeula kasep, calikeula. Aya naon ieu wa? Oge ieu kunaon geuningan? Abdi manyu dugi ka perlayan ngagoloh-goloh geutina. Nu mawi pangna uang ngadadak ngangkir linggih anjeun ku panggentra batin, hampura uang ngadadak. Teu naon, tos janten kawajiban. Tah. Wah teh kaget kasep. Tong loba ting basa-basi peuncit si Gatot Kaca. Kayak Yai Antos.
pilih melengkung bekas nyalahan. Sakedap. Ayo naon wa. Rumah sa anjeun ngandasa Abimanyu. Ish. Naon ayo wa. Naon itu? Abimanyu perlaya kasih. Beja ti para paungan iya Abimanyu. Paehna teh ditugal janggana di alas wanawasa ku Gatot Kaca. Bener eta teh Gatot Kaca. Ulu. Naon maksudna itu? Saha nu ngalaporkeun aing? Saha nu mitah aing? Kaharep sia. Alah, dari mitah lain aing ah. Bener ieu pelakuna jagan sok udah pujian kayaknya. Cicing Gatot Kaca ka dieu. Terumaos wa. Terumaos. Wantun disumpah putra Gatot Kaca temaehan Abimanyu. Pikeun bukti anjeun teu maen Abimanyu, cing rek kumaha? Putra Gatot Kaca sanggem nyaeta yang kalak anu maehan ti Abimanyu. Nah apal kitu? Maingan tadi putra nuju ku kalayangan di Gaganawiati aya jalma anu mangrupa Gatot Kaca. Aya disangka bakal langkang. Ngan ku kaula tepati dilirik da puguh kaula yakin eta mengukur halusinasi, mengukur bayangan da kaula teu baluung. Tayana boga kayakinan yakin anu maehan Abimanyu eta jelema da. Oh aya nu sarupa jeung anjeun. Aya tadi di alas wanawasa. Sanggup anjeun awakna? Bikeun nyalametkeun ngaran kaula, bikeun ngabersihkeun ngaran kaula. Ku kaula rek tewak rek diteangan itu. Tong dibikeun lumpat si Gatot Kaca da moal balik deui bakal kabur teh si kurang ajar. Keke ya, tenang. Paman terumaos ya. Penjahat kurang ajar. Sok kuwa ditungguan. Butuh waktu sabaraha poe anjeun. Moal dienjing pagetu. Ayeuna pisan dek diteangan kaula. Kitu? Iya, pikeun nyalametkeun, pikeun ngabersihkeun ngaran. Sak idit pangapunten wa. Sumpah lagi abdi mah demi Allah, tengah bohong, da percis pisan flash. Terus pisahnya kalau Juragan anu Gatot Kaca nu main teh nya Heeh, bener. nyadanya teuing atuh. Ye di baledog sia aing. terang dukung eta mah. Ngadukung sia. Sambangan kita. Demi Allah gan tengah bohong. Kaula percaya ka anjeun. Sok ayeuna gerak pula sareng heula, rawatan heula Abimanyu. Bawa ka ditu rek dicagerkeun deui ku kaula. Saya tuh kan. Ieu Raden Gatot Kaca anu dipinuhan ku amarah, Anu pinuh ku rasa kesal marga dirina dipitnah. Eukeur mah Raden Gatot Kaca teh baluang Milarian Arya Bratasena. katambih-tambih ayeuna aya fitnah anu sakitu kejamna Pajar Raden Gatot Kaca nandasa Raden Abimanyu. Ieu Raden Gatot Kaca Patih Jaya Sengara anu nuju ka kalayangan kasranok dening Gatot Kaca anu aslina. Kurang ajar eta geuningan manusana. Eta geuningan wujud Gatot Kaca kabur. Ulah kabur sia kurang ajar.
Kurang ajar binatang sia. Jahat. Jahat. Ampun kurang ajar sia. Mitah kaing. Paingan Uwa Batara si cepot si dawalan nepi ka nyangka aing malingna. Da geuning ieu sia. Kurang ajar sia. Udang. Allah, ampun. Lain ampun kali sia. Allah. Ampun. Kurang ajar sia. Allah, ampun. Ieu teh Gatot Kaca teh hanya rupina. Kaula Gatot Kaca. Allah. Ampun saja. Kaulah disame deh kaulah Gatot Kaca. Tong akuanan sia aing Gatot Kaca. Paingan sakabeh nuduh ku aing da geuning sia percis aing. Geura aku ti mana sampean? Allah. Ampun sun. Abdi teh ye Patih Jaya Sangara anu api-api lulus teu ngadak-ngadak merajat kabur ti pangkal. Ieu Raden Gatot Kaca nu parantos teu tahan amarahna. Ieu Patih Jaya Sangara dijamak Raden Gatot Kaca. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana cangelek Patih Jaya Sangara. Kurang ajar. Allah. Wah. Ampun Gatot Kaca binatang kurajar. Katiasya. Ampun dipayan. Moal dipayan sabab anjeun yang bukti. Geura balik deui ka wujud Gatot Kaca. Dek dibawa ku aing. Dek disetorkeun ka Uwa Batara. Alah, engko sia atuh bisa moal percayaeun. Balik deui ajeun. Nya teh kitu mah. Ieu Patih Jaya Sangara ngawujud deui Raden Gatot Kaca. Kurang ajar. Geuning nyawe anjeun teu bisa mancala putra mancala putri. Lah kelari balik dikumahakeun Gatot Kaca moal dikukumahakeun dek disetorkeun ka nu berwajib aing. Ayo milu jeung kaula. Balik itu dek diborogol ku. Aduh. Kumaha balik ke tuang. Balik. Allah. Kabel jauh kumbayana jahat pisan anjeun teh geuningan. Kaulah kapanggih ku Gatot Kaca ku kumaha ieu teh. Tong baca ditajeun. Dek diborgol ku kaulah. Allah. Moal bisa ojah kaulah ieu lu. Ayo. Tuturkeun anjeun rek dibawa dek disetorkeun ku kaulah ka Uwa Batara. Ayo, milu jeung kaulah. Wah, pangapunten wah, iya putra Gatot Kaca. Kang Semar tinggal itu Gatot Kaca. Uluh aya anak.
Gusti Nu Maha Agung heueuh we tu Juragan Anom. Pangapunten wa, pangapunten wa. Mangga tinggal gua. Tinggal gua saha ya kasep tinggal gua euy Indonesia. Hulu. Teu salah nempok kitu aing teh euy. Juragan Anom aya dua dulu. Tinggal iku sia jebot. Hulu. Udang sia. Nya we geuning flash pisan jeung Gatot Kaca. Oh iya nu tadi mah euy. Beda motif. Beda produk Kang. Beda keuretan sigana mah dulu. Beda wanda. Ieu nya nu main abi manyu tadinya. Memang kaulah ya sia kurang ajar. Goblok sia keureukeun pot. Ayeuna bagian sia diteke pun. Sing demi alona ge lain ka kacagan ai mak ka dieu tah. Ngalo. Sia kita tadi nuduh ka aing. Sing jagarna oge. Lain ku agan lain. Kurang ajar si cepot anu kita tadi mitah ka aing. Mun nyeri aing ditakol kudungan euy. Pasti akang. Wa nyanggakeun wa. Bade dikumahakeun ku wa. Parantos dicangkalak di Borogoro. Ke saha anjeun? Gerang mulih ka jati pulang kasar anjeun. Ieu teh geuningan hiji penggawa wa. Nah anjeun bisa nyarita kitu sabab geus kabongkar tadi. Ku kaula titah balik deui ka wujud Gatot Kaca sabab pikeun bukti ka wa bahwa ayeuna sarupa jeung Gatot Kaca. Cing, hayang nyaho kaula coba. Saha anjeun saudara? Pangapunten atuh sun. Sok. Geningan eta jurig jilimuri setan sumaramah kelong newo-newo. Tah ieu wa, nyanggakeun wa. Bade dikumahakeun ku wa. Kurang ajar sampean ngadonyeun keributan di negara. Anjeun ti mana? Kaula teh ti nagara Medang Kamulyan. Saha raja anjeun? Kaula teh di rajaanana nyaeta ku Prabu Anom Jayarantunan. Kunaon anjeun panglakigeun? Kaula teh dititah ku dorna sabab raja kaula teh hayang awewe palai milarian pigarwaeun nitah ka kombayana aya kombayana nitah ka kaula titah harupakeun Gatot Kaca kita nyokot arimi kurang ajar eyang kombayana geuning rama guru bet kitu anjeun rek dipulangkeun ka nagara tapi diiring ku kaula coba anjeun jeung raja anjeun rek dihukum hayang raja anjeun ka dieu mangga teh hayo bari kaula hayang apal di mana nagara anjeun mangga ulah kitu kaayana Patih Jaya Sangara anu parantos ka Bandon nyaeta ekol bohongna ieu ge ayeuna digiringkeun ka nagara Medang Kamulyan nyaeta piwarang nyandak rajana margi bade dihukum ku keresna sareng raja-rajana kiwari parantos dugi ka nagara Medang Kamulyan
nanging mengukur Pati Jaya Sengara anu lebat ka keraton. Gusti Ratu pangapunten kula. Paman Jaya Sengara kunaon anjeun diborgol diiring ku saha eta? Pangapunten Raden. Sampurasun. Rampes paman kunaon sampean? Allah tinggalin mang teu parantos kabendon. Kabendon naon ai paman? Kurang ajar kombayana teh jahat ka cida Den. Nah di titah naon kudorna? Kapan Aden teh palai garwaan? Bener. Kasaha Aden palai garwaan teh? Kaula mah teu apal ngan nitah ka kombayana pangneangankeun. Tah kombayana teh nitah ka kaula. Pigarwaeun Aden teh nyaeta ayana di negara Pringgandani nyaeta Ratu Arimbi. Kaula teh kudu ngajadikeun Gatot Kaca pikeun nyokot Arimbi. Saha nu rek dicokot ku anjeun? Arimbi. Aduh. Padahal kaula lamun nya mah eta Arimbi kabawa satuju pisan paman. Olahan nanging ayeuna mah Den mang teh tos kabendon. Mang pada ngagarabuan ibung bungut gemak Allah. Ayeuna mah Aden kedah ngiring ka Dwarwati bade dihukum di ditu. Naon kasalahan kaula? Sababkan abdi teh emban amanat ti Aden. Jadi kaula teh bakal dihukum paman. Leres Aden. Ya Prabu Batara Kresna tingkat tabihan. Nyaeta ningal ieu Patih Jaya Sengara nuju paduduan sareng rajana. Gaduh emutan nyaeta jeung tibatan dihukuman. Da yakin moal daekeun lamun dibawa ka Dwarwati. Ku Kresna maksad bade dipentang, bade disabet ku senjata cakra udaksana kitu kayana. Lamun dibawa ke negara Dwarwati pasti ajeun bakal ngayakeun tindakan mending ditandasa ku kaula teh enak-enak. Pangapunten Jaya Rantunan, Jaya Sengara. Dinasti Kersaning Hyang Domampara. Ieu Prabu Anom Jaya Rantunan anu lengah teu ningal aya cakra udaksana nyerobot ka lebet karaton. Komo deui ieu Patih Jaya Sengara mah nuju ngeluk tungkul teu ningal aya pakarang. Atuh duanana kasabet ku senjata cakra udaksana mulih kajati mulang ka asal. Ieu Prabu Anom Jaya Rantunan nyaeta jangelek janten Arya Bratasena. Ieu Patih Jaya Sengara nyaeta leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek janten sadayana pakakas sadayana ilmu na Arya Bratasena. Gelang Candra Kirana Sinjang Pabintul Aji anting manggis meteng sadayana pakarangna gada Arya Bratasena oge ilmu-ilmu nu ngawujud janten patih kiwari mulih kajati mulang kasal gumulung gumalang ngajangelek janten Arya Bratasena.
Kumaha. Aduh. Balik deui aing kana wujud aing. Kresna, jedit, mugi pawungan betot ieu aing. Aduh, geuning eta teh yai, kan yai an pesan sakra. Ulah ama geningan ieu teh amatot. Anak aing puluhan poe, puluhan minggu putra teh miralian Kangjeng Rama ieu aing teh. Jagar si Arimbi aya hibar nun. Deuk teh. Ulah geuning Kangjeng Rama teh sapatepang di dieu geuningan. Yai, nun geuningan ieu teh ku aya Nabi Manyu di Tandasa ngan ayeuna geus cager deui. Geuning ieu teh jadi pitulung keur urang sarerea. Di amarata dipringgandani keriweuh milarian salira. Nanaon aya salira? Kawas-kawas lain jiwa pamimpin. Make jeung ninggalkeun kursi kalungguhan, ninggalkeun rakyat, ninggalkeun pamajikan. Naon maksud anjeun teh? Kaula aing pangna indit haja aing rek ngawara si Arimbi eta saperkara. Maksudna Hayang nyaho aing si Arimbi dina mangsa ditinggalkeun ku aing kumaha kalakuanna. Nah si Arimbi satia, nahar si Arimbi midua hate ka aing. Ayeuna aing geus percaya si Arimbi istri lain istri mengukur gelis rupina. Tapi si Arimbi gelis ka hate-hatena, si Arimbi awewe anu soleh, si Arimbi awewe anu jujur. Bagja aing. oh eta tujuan anjeun teh. Iya. Oge aing teh sajabana teh eta pikeun sarua jeung tatapa aing hayang nambahan kakawasan aing. Oh, geuningan eta yai. Jadi rek, aduh, punten yai, kanaonan ai Rakabra Batara. Punten. Eta sudah badong teh make jeung ait. Nya punten, pangapunten atuh. Make jeung bendu. Abungkeun kasalahan beunang diam ura dar eta kasalahan dijieun-jieun. Punten ah. Nah, tah teh. Geus ya. Geuningan eta maksud teh rek ngawara Arimbi. Rek ngawara si Arimbi aing. Salut aing ka si Arimbi. Pikeun bukti, pikeun picontohan sakabeh awewe anu satia satu kalalaki si Arimbi memang nomor 1 di hati. Oh, eta. Hulu yang weh nang leangan capek-capek aing dulu unggal poe leuweungan. Aya di dieu deuleu euy. Hulu dunungan dewek aya dieu kan. Oh. Sehat kan? Bojo aing pun. Cager sia. Sumuhun di teu leuweungan neangan agan. Geuning aya di dieu. Ya aing di dieu pun. Haja aing. Heuh tak kitu merenjang. Lalampahanana ieu juragan Bima anu teu aya teh geuningan anjeunna teh. Aya maksud tertentu, aya ngawarah pamajikan, bari neangan ilmu benernya. Tak kitu we teh Kang saparakan catuti rombongan permio sanes teu sono amitan sanes bosenan. Sanes waktos mugi tiasa ditepangkeun dewe urang teh dina lambaran anu anyar Jang. Hapunten tina sagala rupiah kalapatanana ageungna alitna malu masih kena diajar. Bisi aya ti caletot omong ti soledat letah, bisi aya sumbang dina haleuangna salah dina nakolna nya, salah dina ngibingkeunana hampura angguran gerak bejaan kitu ka para senior nyuhunkeun komentarna. Atuh ngaturkeun nuhun kepada kasadayana saya kasadayana para pendukung mugi sing ditambih-tambih milik rezekina dia sehatkeun jasmani sareng rohanina nya Jang.
Tak kitu ya atuh ti Akang. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang pintik sinebaran sari tutup lawang Cibodas. Gampang nan jangan makan nu kitu atuh. Nah itu teh non. Mikrofon. Hayang ngata kos DJ apa sih DJ? Apa? DJ. Eta pergi naik. Taraje, yang taraje. Tangga sama tangga. Oh ayo. Sok. Klik. Lebar eta loba tingkat memori hapus eta.